Cing teh awewe mah euy kana kukumaha wae timur. Ibu bet eleh geleng mun si Aa balik ti kebon ti kantor ti pagawean. Tong eleh geleng kukumu ibu siapkeun emer. Caian ibu abus kana emer. Beheungna di kenuran ibu ngegel panitik tuluy ibu kikit tua. Jika kukumu disangut. Tos dicobian cenah Ustaz abi dicaboknya atuh dalain kukumu. Gitu ibu-ibu resep lah jeung ibu-ibu teh. Obat curhat. Pang husu-husuna jelema tukang husu. Budak yang jajan teu kadenge. Hujan ngagebret teu dirasa, panas teu diwarok antep. Husu tukang husu. Ngan maotna teh biasana sok kabetot gurame ka ditu. Da biasana ngusu. Tukang gapleh maotna keur ngabebetkeun balak. Tarik teuing balak genep. Modar goblok. Langsung gempa katingang beton. Payana keur gapleh. Matak dina salat sunat mun geus wajib sok aya nu ngageser geuningan. Eta teh filosofina teh jero cik lobakeun tapak kahadean di dunya teh. Di mana bumi dipijak di sana, langit dijungjung, lain pake marotah wae. Tah dina aqua gelas sok aya kadaluarsana teh dina bujurna. Ibu kayak balik ke dieu enteungan bujur. Bising tanggal mautna di dinya. Maksudna tong diuk di mana wae Cih Haji. Bising maut keur di dinya. Tuh Mang Oden maut mah tuh di masjid. Uje, tak uje balikna mautna balik di masjid. Uje Ustaz Jepri. Ustaz Jepri uje. Ustaz Adi Hidayat uah. Ustaz Abdul Somad uas. Ustaz Epi Effendi teungeun. Tong disingkat abi man tong disingkat geuleuh. Hidup ini terlalu singkat. Tong disingkat aing mah. Uje balik di masjid apa meureun harita nu nyolatkeunna di Istiqlal. Wah, tah jelema soleh mah nya. Poe ieu disebutkeun ngaranna. Abi teh ka ti Bandung teh hayang naik motor gede tadi teh. Ah, dengan 2,5 jam kana motorna. Ngan inget ka Uje. Sieun balikna. Fa'aina tadhabun rekamarana lamun teu bersinar dunia teu bersinar akhirat berarti beungeut seuseuheun poek sok ai batu ali digarosok teh beungeut wuduan ku basuh tanganku ku sucikan tong sacabak-cabakna nu lain cabakeunana komos kabel buligir mah nyetrum geunaheun siapa Bapak Bin wudu anti peluru. Saya teh boga adi marima Kapolres Cimahi Patri enak di Metro ngobrol teh sok kieu wudu tri siap ngeunaheun mun boga budak jadi soleh budakna kalem humble mun kana kebijakan jadi kebajikan teu kebajakan Sudirman teh panglima besarkeun we da usum merdeka diterangkeun kuat ditembak teh jaga wudu hirupna. Aya parentah Allah nyilakakeun aya. Mun Allah nitah setan nyarek, mun setan nitah Allah nyarek. Sok pigawe geura. Ngan tantanganna atuh barungkeuleukan geus jaga wudu. Du geulis ge nyara renteng teu aya naonan. Teu kitu meureun. Tapi lain pelet wudu mah. Maka la salata liman la wudu. Salat wae teu sah lamun teu sampurna wudu. Sing rata wudu teh ulah jiga papatong omeh. Di koe teh kurik berarti teu nyerep. Wailul lil aqab cilaka teh jadi adab kubur esa tungtung jarum nu teu kakumah ge. Tang abi tadi di Kang Firman nanya ieu sanu nyan judul tong heureuy bising bogoh. Tong bogoh teh bising diheureuikeun. Ieu jero ieu. Aslina sayap teu ngamalkeunana. Visi misi tanpa eksekusi halusinasi tong ngomong ngungkul jeung prak-prakanana atuh. Maka nu maot wae sameme di mandian anggota naonna heula nu di umah. Anggota UDU anggota DPR teh gawe. Ngumbah anggota DPR. Di mana-mana aya jelema anyar wawuh tuluy bager eta caleg. Bae da keur eueuh. Heueuh rudet.
Karena oleh, karena Allah, oleh karena atau karena oleh-oleh. Ai keur aya kapentingan mah sok masjid perlu naon, al amanah perlu karpet sakumaha. Abi ge madrasah teh al amanah di Bandung teh masjidna tahajud. Ustad perlu naon madrasah? Tingali we cai teh karpet tuh beak ku ibu-ibu kakaitan ka imah. Perepet darah romeheun. Jadi ngarangit karpet teh kana romeheun ibu-ibu. Ibu-ibu teh reuas balik kami teh aya romanis. Sukuna pareupeus. Perpecahan antar suku teh ningan. Teu wani nyumbut romeheun mah. Tuh geus double teh pacaleg. Sok ku abi dibantos. Mere 5 gorong. Parake ku barudak pek teh eleh dicokot deui si goblok. Cokot nanti barudak keur sarolat 3 leledug atuh. Dicokot paksa teh geuningan ku pagawean. Matak aya we hadis nu bieu di mana-mana aya jelema anyar wawu tuluy bager eta caleg. Bae rek nyeri hate ge. Tong comel loba intel. Rek mana mun teu ngamalkeun judul nu ieu rek baralik moal ka Allah, semua dari Allah, semua digenggam, dipelihara, dikendalikan oleh Allah, diurus. Semua akan kembali kepada Allah. Poe ieu we dua abdi ngurebkeun. Hari ini kita di atas tanah. Besok tanah di atas kita. Hari ini kendaraan kita berbeda. Besok sama ambulan. Eta ge urut batur. Geus baroga can sabeunghar-beunghar orang Tasik. Geus boga can ambulan. Tasik teh raja pola atuh raja popola. Karyana teh loba pisan. Geus baroga can boeh. Keur pakeun sorangan. Aya tukang busana. Ustad abi mah nyase maot ke naon? Boeh abi mah nganggo mute. Nganggo saku. Reka mana eta? Ame bisa mau duit. Keur meuli sebrak di Padang Mahsyar. Sanu dagangna teh. Kitu boy. Dibagi ke keur Covid Pak Mung. Sembako mah digalabrug. Kan berarti belum ada kesiapan maksudnya. Maka bersinar di dunia, bersinar di akhirat. Biar kita sadar bahwa kita akan kembali. Naon bekalna lain masalah kembali. Mudik teh balik ti panyabaan, balik ti pangumbaraan teh. Balik teh mau naon ya teh kata sik teh. Fatajawwadu fa inna khairi jadi taqwa. Mawa we katakwaan sieun ku Allah. Matak muasa cabak-cabakna, muasa denge-dengena, muasa tingali-tingalina. Sikap rengkak palipolah teh letah lengkah teh dipertimbangkeun, maka merdeka teh mun rek sepakat. Naon merdeka? Lain bebas, lepas, gara-gara tanpa batas. Merdeka mah bebas karena berbatas, merdeka mah bebas tanpa hisab. Well, can bebas can merdeka di akhiratna mun aya hisab keneh. Aya dongeng ya mah. Geus dahar huntu koropok. Anu nyelap dahar daging nyelap kangkung nu kamari berarti. Eueuh toothpick. Apa toothpick? Tusuk gigi, tunu kitu we jadi duitnya. Allah mah adilnya. Jelema teh koropok huntuna teh sadunya teh loba pisan. Buktina di Indomaret di Alfamart aya toothpick nu tina plastik. Jadi duit pabrik toothpick gede pisan. Tina koropok jelema jadi duit. Nya nu otakna pi duiteun mah nu kitu we jadi duit. Mata jauhan pi omongan, degetan pi duiteun. Jadi toothpick hiji mangsa sieu mun geus dahar teh asa aya nu kurang kana anu nyelap. Metik pagerdam palurah. Nu nolol sapu nyere ting lah. Teu bebeja da di akhiratna kehalangan ku nyere eta. Bebeja sia kalurah eta sapu nyere kelurahan goblok. Ceuk malaikat teh pulangkeun heula rudet teh. Miskola daratin syarrayyar. Miskola daratin khairayyar. Sagede kebeu aya balitunganna teu ukur bilatungan. Maka ieu karena Allah cinta hambanya yang kembali rek balik rek teu kabeh baralik ngan menang cinta Allah teu balikna. Ngeri atuh da untung aya tablik akbar ya. Saya teh kan ngabejaan diri sorangan karena sungutna leuwih deukeut kana ceulina. Maka faina tarhabud Allah teh kamarana geus boga bekal naon wal tangdur nafsu maqadamat ligod nah asar mah.
Maka balik deui kana kebangsaan, walau anna ahlal qura, lamun hiji wewengkon, hiji negeri, hiji daerah, hiji negara hayang berkah, hayang beunghar. Nu berkah mah pasti beunghar. Aya syarat berkah mah amanu wa taqau. Nah Arab kudu iman kudu takwa. Tah janjina hujan poe nya. La fatahna barokati minas sama wal ard. Digejretkeun hujan tapi teu ngaganggu, ngeunah we tiis. Anggap we prewan AC. Da aya hujan nu ngaruksak, maka mun hujan ngadoa Allahumma sayyiban nafi'an lain nyarieun status. Hujan nyetan popoean teu mantuan teh. Kuota leungit. Allahumma sayyiban, hujan turun ti langit ninggang taneuh. Kumaha taneuh nu ditinggang? Kumaha taneuna? Lamun ieu tah nyangkrung. Berarti teu nyerep. Lumayan keur nginum ucing. Diletak anjing matakna Islam teu meunang. Hadis riwayat Abu Qatadah. Ngiihan cai nu nyangkrung, bising diletak sasatoan. Nah cenah beda ieu mah. Asa extra jos cenah. Ternyata aya cigi si babe. Da baheula mah kedetik atuh kieu teh di kitu-kitu tah. Dijieun tulisan epi epen. Betrik ku si mama teh naon eta sia teh. Ternyata pas ngaji di pesantren jauh teuing nuduh Indonesia negara teroris. Mun Islamna bener ngiihan cinyangkrung wae dicarek tah Pak Babin bejakeun. Islam lain teroris, ngiihan cai nyangkrung wae dicarek beres. Waktu diskusi teroris teu panjang-panjang di TV One. Bagaimana menurut Ustadz tentang terorisme di Indonesia? Saya mah muslim sejati, ngiihan cinyangkrung wae ku hadis eta dijawabna. Teu meunang ngomong ngabom. Well, langsung amplop nama sarua ngomong teu loba. Sahih hadisna. Aya cai nu nyangkrung, aya cai nu nyerep. Hade eta taneuh Lembang mun di Bandung mah. Hujan turun teh cai teh nyerep jadi pepelakan, tutuwuhan, na paping blok jugutun di teplak wae jadi. Aya taneuh teh anu kahujanan teh teu nyerep, teu nyangkrung. Cadas papirman eta mah. Aya nu jadi aya lukut katincak ti seureuleu dol mudil geus sasab nyasabkeun deui. Tah urang tina naon diciptakeun ku Allah? Tina taneuh aku tong gede hulu bising tasup helm. Kenteng tinu naon? Geuning dulur. Coet tinu naon? Geuning dulur ece jeung coet. Tak mun ngarenos tong tarik ting sing boga rasa pri kecoetan. Da coet bisa ngomong mah atuh ce tong tarik ting ce. Ulangi, kenteng tinu, coet tinu, bata tinu, ke. Cengcelengan tinu ngobrol geura sok da dulur. Aya jelema nu juga kenteng. Aya, batur jumahan ieu moyan we. Batur pengajian ieu hujanan kenteng. Aya kenteng luncat pas hujan. Bubar pas panas, kitu da tugasna. Mun jelema teu daek ka masjid, teu daek ibadah, usumna ibadah kenteng sia mah moyan wae. Karena beungeutna kitu kenteng. Aya jelema teh cicing we, can dipindahkeun mah teu pindah bata eta mah. Hayu mang jumahan, alhamdulillah abi mah tara kagoda ku nu jumahan cenah. Cileupeung. Bata, aya jelema jiga cengcelengan aya. Si Sambo punten geus ditahan. Duitna loba pisan. Tapi kapake teu kumanehna, diketrok tarik dipake. Berarti cengcelengan sih eta mah. Cengcelengan mah dipake mah diketrok peupeus. Aya jelema jiga coet. Aya tuh di Bandung di Saritem. Nangkarak we. Si eta mah nungguan mutu datang. Hayang direndos. Tugas jelema naon? Sok nu apa boleh pulang duluan. Tugas jelema naon? Tah eta jawaban eta ge. Lamun jelema diciptakeun geus tinu taneuh teu bersinar, teu ibadah, teu bersinar ku ibadahna karinanya we. Tah lamun ilmu diturunkeun melalui Rasul bentukna jiga hujan asoba ardon ceuk Nabi. Ilmu dibawa ku kami teh jiga hujan, tergantung taneuh nu narimana. Taneuh nyangkrung, ngajina mah rajin.
ngan kitu we ukur jadi teori keur batur deui teu diamalkeun teu nyerep lumayan. Daripada ngadengikeun radio ning ngadengikeun sieu wah nyaritakeun agama mah keren lah tapi usum salat teu ngilu. Berarti si mah flash disk. Nya si mah flash disk ukur nampung ngajika ditu ka dieu teh keur dongengkeuneun deui. Cai nyangkrung berarti masih lumayan mah tak tong dikihan tadi. Nu nyerep si mah teu loba ngomong tapi kaciri amalna. Mun teh mah penting ieu mah dimimitian rek sare teh wudu. Sunnah loh. Wudu sebelum tidur. Malah kalau wafat dalam posisi tidur sebelumnya berwudu mutta fitratullah. Wafat dalam keadaan fitrah Allah. Syahid. Tak warudu heula nya Bu. Rek bobo wudu heula. Aya meureun di imah cai. Eueuh mah ku marjan ku naon we lah. Sok ingan ke bulan puasa barudah harodo entak-entakan barudak jangan nyarentang. Ustaz bolehkah dalam keadaan gersang kering kerontang berwudu nggak ada air yang ada marjan? Bolehkah saya berwudu dengan marjan rasa koko pandan? Kan pertanyaan barudak ayeuna mah aredan. Urang tong lompat di pangperangan teu nanaon ngananaonan. Mane sanggup teu pas kekemuna? Biasa kekemu 3 kali ku marjan mas ya. Kekemu 3 kali dipicen sakali nu 2 ka mana? Sanggup teu caing teh wudu ku marjan resikona. Tidak boleh berwudu dengan sesuatu yang memiliki rasa nu bahaya. Ada rasa ingin memiliki. Diteleg saware ku sia. Da ke Ramadan mah tuh ngaruh geuningan dongeng aya YouTube. Ningali goyobot ge motor teh ngagibeg. Tulisanana itu teh goyobot kibeg loba nu kahipnotis ku rumah makan Padang bus ka rumah makan Padang terus sadar pas mayar ningali cucunguk ge jiga korma ningali kanebo ge jiga kebaba tuh ningali kamu ge kayak jodoh aku. Ya. Jadi wudu kaciri kira sok nu bener nu salat teh geus wudu mah. Syarat nu wajib salat wajib teu sah. Maka ingin bersinar di dunia, bersinar di akhirat. Keun eta mah cinta hamba mah kumaha pagaweanana. Maka bicara cinta, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Hayang menang cinta Allah, tuturkeun Rasul. Rasul teh ahli wudu, maka dituturkeun ku sahabat Bilal bin Rabah. Nya ge hideung caketrek. Tapi manehna diberi isyarat aku dengar suara terumpah Bilal di surga. Padahal Bilalna aya hareupeun keneh kieu. Bocoran halus sahabat ngarabring. Nah cenah menang bocoran nepi ka suara tarumpah maneh kadenge di surga. Boga manaon maneh teh bilang tara coplok wudu. Berarti sendalna we ka bawah siga ashabul kahfi nya ge anjing. Ai gauna jeung nu saroleh mah kacana ka ditu. Terang anjing. Punten anjing. Da anjing mah teh aya lemesna. Ai anjing lemesna naon? Gogog mah sorana. Gog gog. Anjing mah lemesna dihamplas. Saeueuh gawe ngamplas anjing atuh. Punten abi kasar da sanes makhluk halus. Nya anjing mah anjing we mun terus urang kudu ngomong non ucing. Ni sok sopan. Kanu hideung tong nyebut hideung sia. Bodas kolot. Putih kotor. Kanu pendek tong nyebut pendek. Jangkung yang terhambat. Kanu pegek tong nyebut pegek. Mancung yang tertuna. Kan baheula pernah dicarek ulah nyebut kafir cenah eta ge makhluk Allah. Terus urang mun maca al kafirun jadi kumaha? Kul ya ayyuhan non muslim. Hese di Indonesia mah. Nya rudet tapi bae we. Tong rudet, tong ruwet, tong ribet, tong ribut bineka tunggal ika. Lain bineka tunggal teu. Urangna kudu kuat mental. Da pasti beda jelema mah. Sok mun ningalina hasud goreng hate. Ningali gambar ieu pasti nanya, "Eta Ustaz Banardo mah?" Nah duduk we na. Aya wae nu meunteun mah aslina zaman dikupluk baheula sok ka Tasik.
Zaman di kupluk kata teh ustad tukang pila. Zaman di gamis kemana budak penek memakai baju pamajikan. Nih hayang ngajing kang aing. Semaruda teu mereh henteu ngan karena di gamis jadi gejed. Yang diberi geskeun meureun. Aduh. Tapi cek si mamah tapi sabar. Ka Rasul ge anu ngewa. Makhluk suci kekasih Allah dimaksum. Rasul rek ka masjid di Ciduhan. Males Ciduhan teu. Tah geuning apa? Nyeun status teu. Aku diludahi. Guys. Isukna di Ciduhan deui. Bebeja teu ka Ijro ieu. Siksa teh nu nyiduhan aing. Mun ku aing diberi geskeun tah. Dimonrekerkeun, diGBR-keun tah. Isukna di Ciduhan deui nista maja utama 3 kali rek ka Masjid Nu Sarua. Dikasih babar rek ka Masjid Alamana di Ciduhan rek dikomakeun tah be. Nita usar ono we pencet itu no. Nya. Nabi henteu. Pas nu nyiduhan negeri Nabi saha nu ngalongokna. Nabi sanggup tuh Pak Firman. Ayo judul ngajeblak jika kieu. Menyala abangku. Ceurik Nabi mun muludan gitu nya, ceramah tentang sifat Nabi. Nabi mah bersinar boga 4 sifat asup ya. Hiji amanah masjid urang. 2 hiji sidik. Kaharti tekaharti pasti Allah mah bener. Mentak teu loba dedengean Nabi mah. Perintah Allah laksanakan. Izin perintah, siap salah digawean. 2 amanah. Moal amanah teu sidik mah. Bonusna 2 fatona, hayang fatona yang cerdas sing sidik jeung amanah. Engke pagawean teh tablig, teu ngomong ge jelema ningali si eta mah geus paham. Saya sebut satu nama. Doakan semua umroh. Niat umroh. Senabung can. Urang lempang nyubuh ti dieu tong rudet. Nepi henteu tipes heueuh. Teu era ku sinetron tukang haji naik bubur. Manjada wajada. Ibu teu nepi manjada lajada. Barala nyawae Sopi Tokped. Kenapa saya bicara umroh? Di situ ada simbol berkah. Apa itu berkah? Salat berjamaah. Mun ieu tempat hayang berkah leuwih dahulu. Salat berjamaah. Tingali Mekah nu kering, kerontang, gersang, jauh jeung cekus plus. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Baheula eta mah. Eta mah tongkat kayu dan batu jadi kerusuhan kamari Persib keok. Tongkat kayu batu kajaralan. Mekah, Madinah berkah. Aya ngaji, aya salat, aya sedekah berjamaah. Leuwih dahulu yang merdekakan ibadahmu. Ngong adan mah reureun heula. Tong sok baperan, bae anu ngomong mah da mun melak pare mah jadi jukut, melak hade jadi butut. Urang keur maksiat, urang can tobat. Eueuh nu ngagugat, eueuh nu ngahujat. Cik si mamah teh kipi ka masjid. Bener karasa melak pare mah. Ceurik ningali indung hayang budak cikana ka masjid. Ya mama geus meuli gamis. Hayang ningali budak lalaki mamah nu panggedena ka masjid. Ningali indung ceurik mah tukang gelut ge nya geus mah gugu we dieu. Kumaha komen barudak nu biasa nongkrong mabok. Si anjing ka masjid. Naon tuh anjing? Sia teh era ku anjing we ka masjid sia teh. Ari sia. Mama Happy disebut si anjing ke masjid. Bah Happy caritana nu tadi Nabi mah. Di Ciduhan, di Baledog, di auran tai kotoran. Tapi nu nyeri, nu nganjerikeun gering ku Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilongo coba menharita abi nabina. Ngadenge nu nyiduhan gering wa. Datang aing. Naon goblok? Beak ciduhna. Hanas aing mau galon anjing. Tadi narek di galonan gua aing. Yo panitia tepuk tangan buat panitia ya juara ya gawe. Ngawarnaan galon sih teh.
Tak mun karaudoh teh pas umrah era duh muludan teh amplopna teh alus tapi ahlakna nu diterangkeunna muludana kaamalkeun teh Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi teh humble, simple, super kredibel. Ngaranna masih disebut bersinar di dunia, bersinar di akhirat. Mantak Umar ngadat. Sanu nyebut Muhammad Rasulullah pupus jeung aing urusana cek Umar teh kan galak ngan ku Umar ditenangkeun. Ku Abu Bakar. Nu pupus mah salirana kahadeana moal pupus na adan na qomat na atahiyat can nu ngaharaja sholawat. Tah eta panjang umur mantola umruhu hasuna amaru menyala abangku bersinar dunia bersinar akhirat. Allah kembalinya pun dipeluk nepi ka Rasulullah mah rek maot nawe Pak ditawaran heula ya Habib Allah wahai kekasih Allah bade ayeuna bade engke jawabannya kumaha Rasulullah kalau sang perindu sudah merindu yang dirindukannya alasan apa lagi untuk menolak kerinduan itu. Wow. Ibu muludan tiap tahun datang ijro ieu ibu bade ayeuna bade engke palurah heula we cenah pamimpin heula kan kitu urang embung nya berat eta sia mun rek dilarat-larat berat ngamakeunana bakal balik mangan menang cinta Allah tuh naon doana Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa amal ladzi yubaliguni hubbak Allahumma ij'al hubbaka ahba ilayya min nafsi wa ahli. Ya Allah aku memohon kepadamu cintakan rasa cinta ini spesial hanya untukmu sehingga dengan itu kau cintakan cinta-cinta yang kau kucintai sebelum aku mencintaimu kau cintakan kepadaku. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Melebihi cintaku kepada aku keluargaku. Ibrahim harus menyembelih anaknya sendiri. Tah eta wujud cinta ka Allah teh pengorbanana, berani berkorban untuk berkurban. Ismailna pasrah, tapi jadi tadi pencitna. Maka merdeka mah belajar ka Ibrahim. Ibrahim pernah diduruk ku Namrud, nyeun status teu? Hareudang. Eueuh, sok mana riwayatna? Justru zona ternyaman saat dibakar musuh Allah bernama Namrud. Khalilullah, kekasih Allah Ibrahim. Rasulullah sama barok ta'ala Ibrahim berkah ketika dibakar Namrud tidak mengeluh kurni badan wassalaman diselamatkan ku Allah merdeka berkat rahmat Allah. Nabi Ayub budug saumur-umur cenah BPJS jeung nyamsos teh karita utuh deui ditulungan. Yang jadi masalah dalam kehidupan ini bukan besar kecilnya masalah, ditulungan teh ku Allah keur boga masalah maka tong nyeun masalah. Well, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Yunus dicapluk paus. Nyeun status teu? Ngadoa la ilaha illa anta. Dikaluarkeun. Merdeka teh naon teh? Mereketkeun diri deukeut ka Allah, bebas tanpa hisab. Ieu kudu bersinar. Sok gosok awak teh. Ku innallaha yuhibbut tawwabin, ku taubat. Semua manusia berpotensi bermaksiat. Contoh Ustad tong kadosa lah era aib. Cung nu hadir di dieu nu teu pernah ngorong. Cung hayang nyaho. Bababine pernah, palurage pernah. Sadar teu sadar. Kunaon mun ngorong tara langsung dipiceun. Pasti dipake wirid heula. Sok ngakulah rek ciri rek disumbutkeun. Masih nah di kieu-kieu da leutik mun gede mah di mana we ngaji malah. Terus nyimpen korong mah mun teu di kolong kursi tuh ya ge aya. Ting nu saha di kolong meja tau di kana baju babaturankeun ke SD mah. Bet saruanya. Rada ekstrim ya. Cung nu hadir di dieu nu teu pernah busiat. Apa busiat? Hitut jeung babaturanna teh geuningan nu teu kakemot. Kunaon mun nincak ti kotok sok heuras suku teh langsung cingked. Padahal hipu heueuh lawannya cek aing. Heuras bababin. Malah dijajah awak nu kahanap diameulan di. Cek aing penjajahan di atas dunia teh. Mun panggil jeung dikotok kumaha? Lengkahan set teh. Kada dijejak atuh jadi we heuras suku. Nya penjajahan teh can beresnya.
tiga lagu. Sejak dulu wanita dijajah pret sabalikna iro AADMN mun telat balik teh AA di mana cek salakina MCT mencret pan penjajahan teh anas digas mobil teh geus ka imah geus ngaleh-leh caing teh anas digas ai ka imah geus ngaleh-leh kunaon cicing tungguan kitu awewe bang kunaon dipoto dengdek karena mereka butuh sandaran loba piomongeun teh sok ayeuna balik di ujian evaluasi mun urang panggih nu gelo jawab panggih nu gelo balik ti dieu misalkan panggih nu gelo nanya jawab dong entong ke jadi duaan jeung ece jeung di aing palurah kumaha ieu pembinaan kadon ngobrol jeung nu gelo lurah ke nu reuas aduh wargana mahan antepkeun tong saruana kudu minang ya ngaji ka dia kalau dahu aya keneh nu ngobrol jeung nu gelo astagfirullah Haji mending UMKM Haji daripada ngobrol jeung nu gelo mah mending uplek deh mun anjing ngagogog deui tong mun aya anjing ngagogog deui tong entong jeung anjing mah tuh bisa meureun nya tong rudet tong ruwet tong ribet tong ribut pi mun rek nyeun hade anu ngomongkeun keun weh sing sabar ka surga mah teu ngaliwat ka imah si eta keren si mamah teh sing sehat mah Allahumma gfirli keren si mamah tahanan teh de eta pingepretan bae pitong dipaehan kege pae sorangan oge sih nya maksudnya mun ibu keheul ka salaki entong dilawana moal meunang matakna loba nu KDRT teh saruana teh ngadoa we da salaki teh nu Allah nya Bu ya Allah suamiku ya Rabb kalau memang dia masih baik untuk membersamaiku tetapkan dia denganku tapi kalau sudah tidak baik menurutmu membersamaiku simpan dia di sisimu pae salakina teh ibu teh kawin deui we. Bu, sok dibere nafkah ku salaki. Ti saha eta teh? Ning paham, ning sadar alhamdulillah. Tong riweuh mun salaki rudet mere nafkahna dibelikeun wae kroto eupan. Langsung paok tina dompetna. Ke mun salaki molotot naon sia iro? Mimin nung oneng entin sia nyokot sorangan eta teu bebeja ka salaki jawab bade nyanak titipan Allah gitu. Well Bu well tapi mun ibu sadar tadi BCA asrap maot ngilu teu berarti salaki teh nu saha tamun salaki ibu dicokot batur ge bikeun da eta teh nu Allah well pa well susis Bu nyaah salaki aslina wani diriungkeun nah mun lilir tengah peuting ningali beungit salaki teh sok aya ekspresi ngabiri gidik geus teh jelas Pak Ustad keur ngorana teh salaki abi teh meuni sispek aya mah jiga roti kadet kerekna ya ku abi dikirim ngana voice note Pak Ustad tah kana WA pencet siga ucing baur ka tincak can kekerot nilinu kanu ceulit teh sok Ustad rek teu begang kumaha ngapoe digoler anu kitu encan hitutna sebling sedut keur apel mah si AA teh si bapak di ruang tamu teh hitut ge uluman alimen luwai-liwai ditahan sakapeung balik apel teh egang da busiat nahan hitut nu tadi ayeuna mah geus jadi pamajikan nganu beungeut sedut nu kitu ge palura dicurhatkeun ka abi rudet teu sangga Ustad eueuh masalah jam 11 peuting deui ngirim voice note hitut salakina pencet teh sedut sora naon Bu ieu
ringtut cenah Ustad. Nepi kayak pertanyaan, Ustad kunaon cenah eta lalaki mun hitut sok tarik, cai aing teh da geus peuting. Nya heueuh atuh ce da deukeut ka nu mik cai teh. Di mana mikna eta nu kagencet nok-nok. Apa nok-nok lato-lato cek barudak ayeuna mah. Ah cenah Ustad aya awewe ge nu ngabrewek. Berarti deukeut ka nu ampli cai aing teh. Rudet. Kudu sabar jadi ustad teh. Pertanyaan teh arah aneh lain nanyakeun hadis Quran nu kitu ditanyakeun. Tapi di dia aya hikmah. Bapak-bapak, brother-brother ieu sing nyaah ka istri. Istri teh, istri urang keur gadisna teh hitutna teh ngeunaheun. Garut. Sapra boga anak rendah ti urang malangbong mang. Leuwih dahu. Kawalu. Siga King nu dibobok teh kan. Keur gadis teh pamajikan urang mah kiih na teh ngeunaheun sprite. Cenah. Ngadenge parawan kiih di toilet umum mun keur di perjalanan, Ustad aku dulu cek budak teh. Sok teh. Sprite. Pas indungna mah Coca-Cola. Nah, mama Coca-Cola, ku bapak sia. Dikocek. Sing nyaraannya ka awewe nya, omat ah. Sing sanu nganyeri hati awewe berarti nganyeri hati indung. Nah, karena indung nage awe. Well Bu, well. Sok tingali si ibu tah perjuanganana. Budak sebriji ayeuna. Bu nyerinya Bu, ngajuru teh nya Bu nya. Awas nganyeri hati awewe hati indung. Cek si mamah nyeri ngalahirkeun epi teh komo kuno cikal licik nakal. Nah licik nakal loncing sia mah. Kejed kene kesed kene pered kene. Ngalahirkeun maneh mah sababaraha kali pembukaan oge encan sambutan. Sieun meuni mewah. Ngalahirkeun make sambutan. Pembukaan mah keun we kitulah. Aya bidan di dieu aya. Namanya pembukaan hiji kenapa? Kesambutan tiba bin Kamtibmas, ti lurah, ti RW, ti DKM anjir iraha karu rondong. Tong serius ting, atuh aing mah euy. Jeung make sambutan. Abi teh balad jeung Panglima Pak Agus Subianto. Orang eta kan orang Cijulang, sok panggih di Bandung nya. Ku pitulung Allah teh dideket-deketkeun gitu. Tong serius ting. Pak Bobin izin. Sebagai polisi harus disiplin. ID mah sok baris berbaris tara. Sugan. Mama, barudak buka gerbang. Hanya lebay. Ya balik we atuh biasa mah cai gitu. Ngobong polisi. Hormat. Tentara polisi di mana mentara baris. Aya anu naros palura kabi Ustad. Ustad cenah na YouTube, na TikTok, na IG heureuy we, ceramah heureuy. Ustad di mana sok heureuy? Kepo cai. Karasan di payun aya tukang beca. Mang aya usaha naon ngabeca. Aya di mana sok ngabeca cara. Goblok anjing cenah. Coba ngontrak. Coba budak ngesarare mahnya di gelengan beca. Palurah di Bandung mah anjing teh teu kasar, anjing teh koma. Mun goblok titik. Sok peratoskeun anjing goblok beres. Jadi abi mah geus teu alergi baru anjing. Di mana Ustad? Anjing Ustad happy bae we. Kalalasan da lain makhluk halus atuh. Dingeunahkeun bineka tunggal ika teh teu alergi gitu, kalem we. Mang di mana sok ngabeca tara anjing goblok. Ai dalang di mana sok ngadalang tara? Apa dalang? Wayang golek. Saya bala jeung Wawan. Jeung saha anak Asep Sunandar teh, jeung Sena Bratasena. Sok ngarobrol ngariung di Bandung. Ki Daus. Sok heureuy gitu. Lang di mana sok ngadalang tara? Gawe atuh say. Sugan dalang balik ti leuwih dahu joki we.
Waduh alay anak. Datang ka imahna teh. Bapa Bandara Surabidoma angeun sapanci beakeun ku panitia. Udah. Acara sakitu badagna cai we hungkul. Urang leuwih dahulu mama harerang hatena teh ciherang nyangka ustad teu beuki yakul. Oh warung gitu didinya pada deket sisi jalan. Ayah lapar mama dalang gitu teh cek pamajikan nanti jero imah. Ayah cenah bejana di leuwih dahulu teh tablik akbar manya sangu-sangu acan. Omonu di imah beas beak gas mahal nog hese cengek naik baik cengek naik mah ganti we ku sireum hideung ladangan puhur cuka ge mahal aya letak we kelek salaki saruas ai dalang di mana ngadalang teh teh henteu meureun ustad ge sarua jelema tuh ai palura di masuk sambutan tara mun rek kikituan yang pamajikan. Bukan bapak mah lurahnya sok ame formil gitu. Assalamualaikum. Abi ge jeung pun bojo pun malam Jumaah mah. Tara meureun innal hamdalillah. Buka calana. Nahmaduhu buka baju. Wa nasta'inu geus beres kabeh jamaah. Termuter kolor. Ini asa serius ki anjir Indonesia aduh. Yang pindah ka Indomaret aing. Iya judul ya Cilepeung ya. Bersinar di dunia, bersinar juga di akhirat. Ayeuna we di akhirat mah kumaha ayeuna? Jaraga wudu lah inti namanya. Tuh geus 9:30 paingan ripuh. Palawar gitu nuh urang cekapkeun we atuh. Tong seueur-seueur ting sajam we karaokean ge sajam. Murek nambahan. Coba amplop lagi geus dilem deh. Abdi teh udah ke ditu ka dieu. Apa Ade Astrid? Teh Ade eta gerengseng. Ustaz abi bade umroh terus hayang walimatu saparna ku Ustaz. Mangga. Waktu itu ka cangkring ka studiona. Ya Ustaz, lupa cuma penggemarna daratan. Gemarna kieu direndengkeun jeung Ade Astrid. Ustaz cenah, Ustaz istirahat heula nya sok nyesep heula naon. Abi ngahibur heula 2 lagu lah. Moal sambutan siap. Da teu aya palurahna ge. Diganti ku lagu. Da lurah tukang sambutan. Diganti ku lagu Jayanti jeung Doma Kyuris. Da meulina make Kyuris. Doma Kyuris, meulina make Kyuris mayarna. Meuli domana make Kyuris meulina. 10 menit palurah dietang teh. 10 menit 2 lagu. Masya Allahnya ka artis mah. Saemer nu nyawer. Aing geus sajam satengah. Cai we jeung tisu. Sedih. Tobat. Kenapa tisu laku? Karena cinta tidak pernah kemarau. Gitulah sajam ya mah dionang deui nya geus leuwih malah dileuwihan da tadi dibere kopi leuwihan. Jeung amplopna geus dilem. Jadi mun aya ustad geus ngaji dibere amplop ngilu ka cai teh Pak Firman lain ki-ki teh. Rek ningali eusi. Aya leuwih teu keur eupan. Da beuki nguseup urang mah. Takna ustad aya nu paseak jeung pamajikanna gara-gara kopeahna kaseuseuh. Lain masalah kopea kasih duit salingkuhna kopea kamana we ceramana hapunten nu kasuhunnya. Jadi doana naon atuh ustad ieu teh judul ieu teh sok abdi sakali sadana sakali Allahumma ij'alni sok minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah jantenkeun abdi sadaya jalmi-jalmi anu taubat sareng jantenkeun abdi sadaya jalmi-jalmi anu kersa bebersih
lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Bertobatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Setiap orang bisa saja sakit parah, dia bisa beli darah ke PMI, tapi bisa nggak beli nyawa? Syarat mati tidak harus tua, sakit, dan miskin. Maka bertaubatlah. Ingin cepat sembuh, cepat sembah. Kita bertahan karena bertuhan. Kita tidak mengeluh karena mengeluh menjadi mengallah, sehingga lelah diobati dengan lillah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi, ngajak ceramah nanti di panjang-panjang, ame dionang deui. Kacis itu meuli kopeah, sakitu WA. Aya tomat, aya peuteui, tamat euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang rindu kajian, besok ada di Cikatoma sama ya, Bada Isa. Abi Bandung ka dieu.